Tah, kieu ya Mang Dayoknya. Aduh, Mang Dayok kan Mang Dayok teh biasa kena mijet. Tah, cuma sejarahna gitu tah. Bangna biasa mijet bagelana. hari di sejarah mijet Ya, kawit nama tipun aki. oh, ti aki. Warisan. Jantan warisan hari nusanes meripasian atau pernah hari pribadi meripasian. Udah lah kapukul teh mut udah ilmu lah. Itu sesuatu nama ilmu ya. Bagian ilmu. Kuwi gayana alhamdulillah. Artinya mijet juga terus juga ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ai bisa mah teh mun kersa. Ai jami kan mun bisa jeung kersa beda. Ya, Najan urang bisa ari teh bisa moal. dasarnya Atena, atena. cuma punya sistem belajarna. Nah, kita belajar kan orang kudu aya ilmuna. Jadi ilmu ka hiji ilmu tukang pijat kena ke tukang rasa, kudu paningal, kudu kebatinan. Eta nu juga kena ke cangkem gitu. Ari pijat teh teu pijat anu jadi awak wae, teu pijat anu kasleon teu. Kadang-kadang kan aya goib, karena kita lain anu kan aya apa yang eta nya Nomor siji. nomor hiji Doa. kan dalam urang bijak teh kedah taliti mana anu urat anu kedah di urang diurut mana urat anu kedah di urang di buang ya bersihan lah jadi kurs jalan Kedah terang jalur-jalur. jalur nah kedah terang jalur nah memang bijak teh jika nama enteng tapi bangga kalau urat tidak salah kesadayana Ya, kan tenang. alhamdulillah beribadah menjadi usia SD kelas 2 SD terus bidang Lalu kelas 3. kelas 3 SD sudah menjadi ini sudah hampir 52 tahun alhamdulillah Berarti Abah Dayok teh keturunan ti keturunan nanti almarhum Bapak Ajum Bapak Ajum. ya Bapak Ajum rasa pun Rama di dia di Cibodas Campaka mun ibu kan kelebihan di Cirebon Oh, Cirebon. di Cirebon ibu karasan ayeuna teh disambung deui panginten nami-nami ilmu nami-nami pangabisa dijodohkeun ku Allah ditepangkeun sareng urang Panjalu. Nah, eta nuju sejarah Panjalu. Panjalu. Da di Panjalu eta teh. Dan di Panjalu karasan dia eta aya tempat panjarohan upami celepatna eta teh sang yang bersuara di Panjalu teh. Sang yang bersuara. Nah, terus pada sering kadinya gitu. Nah, namihan wawasan lah. Ya. Namihan wawasan. Ayeuna ge Masih berjalan. Ini acara ada benda mulut, benda bulan mulut deh. Aya acara nyangku. Nah, nyangku teh kumaha? Nyangku teh minakan nama urang teh Bawaslu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Dia. Oh, ngalamat tuh. Aduh, ya tamu ya. Aduh, punten di tempatnya ya. Aduh. Pada dari hilap deh, Pak. Bapak Endang. Bapak Endang, aduh hilap deh. Ada sakobat. Oh, punten pada ya. Aduh. Bapak Endang. Wah, ada Mang Pak Den. Ayo ngobrol-ngobrol. Oh. Biasa we. Jalan-jalan karo ieu. Aduh. Mohon ngirim cari deh. Oh, jalan-jalan. Balik mana ya? Di paling dia. Aduh. Aduh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Aduh ya, saya itu nah hampura ya dah. Oh iya, sudah di jalan. Sudah di jalan. Pada ya leutun kumaha. Sudah di jalan. Warung tarutupnya. Tarutup, aduh baru ke tarutup berani. Tarutup baru. Penting. Jadi kalau rezan ya Abah Dayok ya sekarang ngobrol betawi yang biasa rawangan biasa pijet gitu. Begitu. Ya alhamdulillah cukup gitu aja. Enggak usah pengalaman ya. Dia sanes ke sombong, penting urang kan ke diamal teh. Amin. Mohon Pak Doyak saya. Biasa mau nulung. Ya, itu nomor dia kan nolong. Ulah kudu ikhlas, kudu ridho, ulah pamrih ya nah. Biar rezeki sakieu tong ditolong lah. Iya. Tahu berapa saya tak ridona. Terpaksa. Maksa. Kalau dia mata maksa, karena sabaraha we saridona. Ya. Saya ikhlasna, ayeuna urang aya duit bukan duit dina paripaksa sakieu. Bijan, karena rezeki mah bakal datang di Allah lain di manusia. Saya anu teu gaduh artos kumaha teh. Ya naon, terus terang.
Tapi nu teu galuartos mah nyapoke. Padoyok relawan oge padoyoknya. Oh, aduh. Alhamdulillah padoyoknya tuh. Semoga sukses tuh Pak padoyok nya. Alhamdulillah. Dari teh padoyok teh sauna teh gaduh teu hanti Aki. teh aki ya aki Oh, aki kapungkurna teh. Kapungkur teh gitu Aki ya. kan kapungkur sahur kapungkur mah kita jawara jago. Jago gila dan jago pencas ada jago ini mau jago karena naos. Oh ya biasa kan naos biasa karena naos di sini anak ibadah jago ibadah. Alhamdulillah lu sudah itu nama gede kieu we bolor-bolor ibadah. Teman ulah haram jadah mah kene. Ulah haram jadah ulah nama kene. Santan Kayak gimana namanya? Malah santan. Kayak gitu mah ulah jadi haram jadah. Nah, ya di mantan ya teh? Tapi di ieu Cimahi. Oh, di Mahi. Oh, Cimahi. Lu kaya bapak ieu di mana? Jual-jual gurunyung. Itu. Ya bete ieu milarian padele da pada menan meta ka bumina cenah dipayu nuju di posona cenah gitu ka isina teh. Mun kalau rasa da meta ka dia Ya, ka iya bete. kan sareng abi ngobrol. jadi lah wilayah. Nya ningali gitu asalnya ada sanes ningali gitu kukupingan asa Iya. aya suantan Pak Deden gitu ah tapi ka dia we teras gitu Pak Deden. Iya. Sambil oh ini ke posona itu nya. Oh, sakana bade ngarona gitu nya. Jaga si kambing. Kabling ya. Mohon badan aduh. Benar-benar perlu dijaga lah. Kita siap antap keren. Buat dijaga anting. Perlu dijaga si kambing mah. Perlu dijaga. Maka bongkarannya. Ulah mau ngajak kamu di urang. Pos aman. Pos aman. Tak kadang-kadang gitu kan. Nya. Ada Lagi jaga di bumi we nya. jaga di rumah we jaga main urang, keluarga urang perlu dijaga. Terus Bumi. kambing dijaga. Bumi dina ieu mah rada raoseun ya. Ya. Dalitna dina ya sama gitu. Kalau saya bukis aja deh teh. Ya. Ieu mah daya peran ya. Jek-jek. Wi saya oge nya. Ayo. Tina naon bahanna ieu teh. Plastik. Plastik padahal teh. Tapi saya oge padahal teh. Buatan Jepang gitu ya. Oh, bener. Jepang itu. Alhamdulillahnya udah Kalau sudah mah palat itu teh. Oh. Palat itu. Palat. Kawan. Di Jepang mah naon? Jepang mah Namanya- palat itu. Kayak teh naon. Jempling gitu. Ya, ya jarepling ya padahal teh. Ya ada biasa upami di lingkungan industri mah tos di damal mah nya tos sepi we nama. Sapinya padahal teh. Cing sugan gaduh lalakon naon gitulah apa? Badoyok. Nah, konten lakon ada kudu. Ya naon era. Ah, wayah teh geus sih aduh nembe dongkap teh langsung heuai padahal aduh. Mohon Ayo kudu istirahat ke. Ada bobo. kena dibobokeun ya padahal. Oh, ke ayo. Sugan di sejarah nuju ngelmu nuju ngalalakon baheula. Waduh, kalau berat. Lakon teh tos 25 tahun panginten teh lakon teh. Lagi-lagi kehidupan. Udah, lama niatannya lain-lain beung harga sayang enak harta, yang enak hate, harga hate. Jadi kan lama lega hate. Ya tanda tanya teh ke batu, ulah siri, ulah pidi, ulah ke batu mah. Ulah tak jadi lamun ngatan hate. Pamali padahal teh. Ngarasa cukup. Enak si Abah Doyok tuh boga motor, kira nggak kesal cukup, hatena lega, nah. Ya, itu bukan motor teh teu bisa. Teu bisa karena motor meureun. Boga mobil itu mau, nggak beli. Ayeuna Alhamdulillah bunga-bunga teh mahal, Ya. sok tinggal di batunya, Sehat ya, alhamdulillahnya. Kurang di rumah sakit, tapi orang nikmat hidup teh, walaupun orang teh aya naon-naon, tah iya nikmat teh Allah teh bener-bener Nah, padahal bahagia. ya. ulah sampai ke aya pangayang telah jadi pikiran. Ulah, ada, waktu lagi kayak mau bisa. Telah jadi ngabatin. Kemana? Orang ngobrol acara waktu, ngobrol tadi. Naon deui ieu tuh da? Da warung tutup. Warung tutup.
warung muka banyak. tutup kali mah tutup dapat deui anak rokoknya Saya berikut sapatang mata dia udah rokona tapi artinya raksa batang. oh coba jauh bener dalmi tilu rokok sabada deuk kumaha nah di dieu Tadi dia kudu saling sadar paling sadar kurang sateng-satengnya ya. Dibagi-baginya, dipotongkeun potongnya. potongkeun kalau sama jadi urang teh ngaringankeun Dibagi sabaraha ieu. wah dibagi silu tapi mending saya sadar urang teh ngarokok kene nu beuki ngarokok mah urang penonton we Yang lebih ada direku. kecepan Tuh, dia mana kana setengah aja, rasanya. Kemana ada bingung. Baru ka harup. kena motor ka ada Pak Tapi saya culik. Aduh, teh ieu. Kira-kira digedor mah. gedor Abah doyok ke selami di dia. wah hampir 50 tahun 50 kilo. 50 tahun Yuswa sampai 25. Yuswa eta aya kok kitunya ngomong Yuswa 25 jadi 25 tahun Aduh. alhamdulillah ini lamun teh geus bodas alhamdulillah duka di bodasan kunaon aja Coba dia pas gunung Galunggung itu. Abah doyok beren ngelolnya. kan duka kuna tadi alah duka dina calik dina takal jamu mulai nang hangapna da jinang jadi kembang teh marah rudul teh kapikeun narapa we kieu dah Di pikop teh. ah Kata mahkota. Orang di kantornya. ya mangga Peme pada kadere mah nyanak rokok. Orangnya urang masyarakat lah nya. ya siap siap Masyarakat lah. Assalamualaikum. Jadi para wargi sadayana yang dipijat jasa dokap kabina Primados. Jadi doyok anu alamatna di Jalan Industri 2 Cibodas Cempaka RT 06 RW 8. Atau lebih jasa menghubungi ke 088 525 027 genep Cilopan. Atau lebih jasa di Facebook aya nami Deden Doyok. Mangga bila wargi-wargi untuk masalah tarif biasa lah tarif mah. Kedah tarif biasa anu penting mah ku ikhlas ku ridho da tarif mah teu kedah di tarif ku ikhlas ku ridho urangna insyaallah dongkap we mangga ka Bapak Deden Doyok anu alamatna di Kampung Cibodas Cempaka. Sakitu kepala wargi sadayana. Sakitu wae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.